Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kemewahan dunia nanaonan, keagungan dunia nanaonan, dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia, maka saya selalu merenung terhadap akhirat. Lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah. Mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekian. Kalau menuhun dia seceknya cek Ibrahim meureun ieu ku dipeupuhan hulu ulah dosa beak kabeh. Ya Allah ya Rabb. Nah cek Ibrahim bin Adham anjeun kabehan eker jadi panglima, eker ngajabat jadi penggede, kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh kaditu kabeh. Sabaraha balok di dieu, sabaraha bintang di dieu, isuk tidak berarti. Balok dan bintang ketika di dunia, besok ketika masuk kubur urang embung mau balok, embung mau bintang. Isin asup ke jero kubur ketika orang mau balok. Aja pedi mah deuk mau balok kalapanya nama bloon. Iya sebab boro-boro gak kuburan ketika rek sakarat, jelema kabeh sadunya merenung cuman satu yang diingat, Allah. Dek sakarat maka bege apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai embung disebut kiai sebab beusi nyasarkeun ka kiaian hiji be Allah. Embung nanaon? Embung neuleuh jabatan, embung neuleuh pangkat, embung neuleuh balok, embung neuleuh bintang, embung neuleuh buya-buya kos kitu embung. Kuari nya mah asal teu di Kiai Pendi. Nah ini teman gua aja gitu. Tapi lamun mah haji kamu mah haji sih goblok. Aing geus di kiai katanya teh. Ambo, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah eta lah ketika urang geus sakarat ka kabeh embung aya nu milu. Lantaran naon? Inggis. Sebabnya ho ieu asli. Kuari orang ngomong paeh lalagaan. Isuk pageto mah asli. Ketika orang berhadapan jeung nu asli geus teu bisa kukumaha. Berhadapan jeung nu asli teu bisa kukumaha. Ieu mah asli kan? Ketika malakal maut geus aya berbahaya. Masyaallah karim. Geus teu bisa kukumaha. Assalamualaikum cek malakal maut. Haji Pendi. Aya naon cek Haji Pendi? Ulet tugas kula. Rek naon? Nyebut nyawa ulah waka. Naon gitu cek malakal maut waka kredit cadangan geus teu bisa kukumaha asli. Mentak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagusna diri hiji hayang resep apa henteu paeh sakitu ukuran. Urang ge hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu ka paeh sakitu bae ukuran terakhir eta. Hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna paeh. Lamun urang geus rela da sampai nyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus. Wacana eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain. Ieu mah tah urang keur tenang tentrem. Masya Allah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus. Tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji kira-kira mun isuk paeh daek. Nggak, harapan ini. Harapan ini Mang. Jauh nih. Jauh. Sekali dia Mang Haji Pendi mun isuk paeh siap. Tuh kuari kia tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup bae kieu didinya ngising didinya dae. Turkan. Jauh bener nanya mah. Nah iyalah. Jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang
anu geus aya di alam kubur, di alam barzakh, nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahiqun. Nah, urang mah kuari ngan syukur ngomong doang. Ketika roh urang keluar, nyana ngomong inna lillah, kula milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kami balik ke Allah. Kami roh urang ngomong sorak kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi. Roh urang ke ngomong ketika keluar innalillah, ngaku kabeh ngaku. Jah ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku. Kafir, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, kabeh ngaku innalillah, kami nu Allah. Deuk ka mana balik atuh nya? Wa inna ilaihi rajiun, kami kabeh balik ke Allah. Nah, tinggal engke urang asli nak bisa balik apa henteu ka Allah, tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit, dasar pelit teh barang beres. Nyana keur kieu bae dihareupeun ieu mah jol aya nu menta-menta. Begitu aya nu menta-menta maksa. Kulantaran maksa diberelah ku nya menta duit, dibere duit. Indit karak ge 10 lengkah babalik deui. Kula minta cai atuh cek geuna. Cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk. Geus bare duit tangga tadi tuh. Duit geus bare men tadi bae. Henteu atuh kula naon bae nu aya kue-kue entah geus kitu ini. Si bare duit sia. Geus bae indit. Kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh. Begitu ngimpi kiamat. Begitu kiamat langsung giring masyar kebeneran nyana mah pelit ngan sholat mah osok akhirnya ke sorga. Barang datang ke sorga teh eueuh nanaon di sorgana, eueuh nanaon imah eueuh kadaharan eueuh bubuahan eueuh air batur mah ala lagreng. Oh, Kiai Ajizi geus boga, Kiai kitu babay geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga. Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah, ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon. Akhirna kan nyana bebeja ka pagaweana malaikat. Malaikat ai naon ieu? Surga. Kok teh sesuai aja nu diucapkeun ku Kangjeng. Gitu. Cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya. Kok itu batur ala lagre. Kendaraan mewah, pakaian indah, bidadari ngabereleng, bubuahan lo. Kunaon boro-boro naon ieu? Ieu naon boro-boro bubuahan. Inya sakadar saasuk-asuk gawe. Ibu ieu Kanjeng Nabi. Cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung. Adapun ngabangun sorga kumaha di dunyana. Lantaran ieu maneh mah henteu daek ngabangun di dunyana. Ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang. Ieu ge lahan talahan cak malaikat. Eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah. Lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu di sorga. Ya langsung hudang merenung. Hudang langsung kieu ya Allah. Ya Rabbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan. Eueuh bangunan. Tuh, bangunan, makanan, nanaonan, masya Allah. Eta ge nyana boga lahan mere teh tah duit ka jelema nu maksa. Di harita nyana barahan bae geus terus. Asal anu menta-menta, komo jahe mah. Oh barahana overdosis tah mah. Oh kudu barahan bae geus anu aya. Masya Allah.
akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah, begitu ngimpi asup deui ka surga. Ya Allah ya Rabb, bangunanna indah, bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi. Nah cak malaikat, iyalah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan ge ala kadar lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta. Nah ieu buktina surga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna. Nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit bae ja. Heuh teu daek barahan teh teu daek pelit bae. Ieu kurang kumaha kula dongeng kanya geus sering jasa jakuar kuari teh lain tambah barang tambah pelit. Masya Allah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bakal balik ka lembur nu asli. Apakah urang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nu ku urang dibangun, atau urang dek ngabangun surga melalui ibadah, terserah eta bakal aya rada diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salina hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali tuh. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, Jibril, nun Gusti, mun maneh dijadikeun manusia ku kaula, maneh da kumaha ibadahna? Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti teu terangna naon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae. Bagus, Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, endek kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaul. Tilu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat, abdi mah teu hayang ka surga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mandat maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Tah eta hebat malaikat Jibril. Salila hirup ulama endek beberean bae. Bukan waret tak boga niat dek beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere. Ih teu meunang manggih nu sugih. Asal manggih nu sugih bae haju bae, nyieun bae nyen proposal. Bangkawarah aja sih ini. Nah, ieu urang ulah ngadoakeun goreng. Sering urang dibere pepeling bahwa urang hirup di dunia ngumbara, tapi ngumbara mani habek-habekan poho kaler kidul. Ieu ngumbara teh poho kabali. Padahal manuku urang geus kasaksian guru urang, bapak kolot urang, bapak urang, emak urang, komo musuh mah lupa jasa guys, jadi hitung teh mah tatangga urang bahkan aya nu anak aya nu incu geus barali ka lemburna. Ieu ge urang tinggal nungguan, tur nungguan ieu moal kebel di nu paling moal kebel mah nu kolot moal kebel tah geus moal kebel deui tah mah. Jadi cek perhitungan matematika ke moal kebal deui. Urang doakeun nu kolot mudah-mudahan tere. Ya Allah. Tapi sanajan di kitu-kitu ge
kula sering ngomong mudah-mudahan Haji Pedi jaga sekolot ya supaya ditarekeun. Nu pae urang curug orok. Nah iya segan. Aya deui nu maot teh pemuda. Aya deui nu maot teh handapeun nyana bae. Heran kula ge. Maksudna teu kanyana. Padahal ngadoa terus bae. Horeng ayatna nu tadi paeh mah horeng lain ku kolot, lain ku gering, lain ku susah, lain ku perang, tetapi ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana geus datang ajal mah teu ngora teu kolot. Budak awewe teh lalaki mentak urang kudu nempo ka ajal urang ieu aing girasi ajal ieu abeh siap-siap jeung paeh teh anehna teh henteu tartib lamun tartib mah mimiti kakak mantul kakak adi terus adina deungeuna henteu asal geus kakak urang geus aing mah di masjid bae emang gua bagian aing ayeuna atuh henteu. Masya Allah karim. Nah iya urang kuari hirup sabada di alam arwah, mimiti alam arwah, terus kuari urang ke alam dunia alam mulki, isuk urang ke alam barzakh, sakedeung kuari urang di alam mulki, sakedeung kuari di alam dunia, nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina pemandangan perang ribuan, Aceh tsunami ribuan, ngitungan batur bae pae, ngitungan batur bae pae, gorengan engke mah ka urang pae teh, urang ge sok ngitungan ka gorengan batur bae, goreng urang tilok dihitung, tak tololna urang tah, goreng si anu salah si anu salah, salah urang tilok dihitung. Nah eta mukos gitu jeung beblon kos polisi dan oh nya mah nuduhkeun kasalahan batur pugunya anu salah maksudna ieu keur carita introspeksi diri nupang bahaya-bahayana ketika urang nyaritakeun kasalahan batur ngoreksi kasalahan batur kemudian orang teu pernah ngoreksi kesalahan orang cara kiai tolol tak kiai mantep kiai mah paheulana ka neraka sebenarnya mah mimiti kiai ka neraka aju polisi aju polisi kadua lah ka nerakana heulaan kiai ngan kiai mah keluar polisi teu aduh keur carita dosa pangbahaya-bahayana orang hitungan dosa batur kesalahan batur ai kesalahan orang teu pernah dihitung-hitung tumandak dina ilmu tasawuf mah teu meunang ngitungan kesalahan batur kudu urang bae dihitung kesalahan teh merenung ke aing ieu ti isuk tadi hudang panggeulana ka deuleu naon oh ping-ping simba hiji hitungan tak hitung tas dale ping-ping malah lain sakadar ping-ping hajung ngongkong eta terus itu introspeksi hasibu qabla an tuhasab nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekalan jang ka lembur nu asli nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli lantaran ieu urang yakin
bahwa setelah urang paeh aya alam barzah, kadituna aya alam mahsyar, kadituna aya alam akhirat, aya sorga aya neraka. Tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari. Urang kuari teh kalembur akhirat endek mawa suluh apa endek mawa batu bata. Apa endek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu, apa endek ngabangun istana mawa batu bata, mawa split, mawa semen, mawa naon deui? Naon deui? Tuh kan nyaho ieu budak. Apa bawaan ka ditu? Apakah urang endek mawa seuneu? Nyin seuneu, apakah hendak nyin istana? Dipersilahkan. Lamun kuari urang di dieu hendak nanya bae heulanan, lamun urang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun sorga? Sia-sia tah. Ngeridit ngabangun sorga apa ngabangun neraka? Aisyah ngeridit teu? Tarol urang curug tolol. Tuh kan, Masya Allah, berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun. Ketika urang sholat, ketika urang zakat, ketika urang puasa, dengan kata simpulna ibadah, berarti urang keur ngabangun sorga. Engke di sorga ge beda-beda. Aya nu istanana agreng pohara, aya nu biasa bae, aya nu RSS. Di surga gitu mah. Maka ieu mah teu kapanggih. Eueuh RSS ge eueuh. Di luar surga jeung mah. Maksudna antara surga jeung neraka. Ka surga henteu ka neraka henteu. Ya Allah. Nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ka lembur asli. Ketika orang kuari hirup di dunia, Masya Allah karim, kabeh paronjang-ronjang. Ketika neule kendaraan, Masya Allah, eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot. Waduh warat. Geus ngomong bae nya sabaraha duit sih eta? Sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan sabaraha tahun. Naik deui, waduh Fortuner. Wah, bohabat. Terus naik deh mobil anu nyana teh nyaho ngaranna teh. Wah. Nyana teh nyaho ngaran nyana mah ka mobil teh nyaho bagus bae. Urang lembur atuh ngaranna aja. Tah eta kendaraan neuleuh imah, neuleuh pakaian, komo neuleuh urang Karawang. Masya Allah. Tah eta urang dedeleuan nu kitu bae. Hajuk urang dihayukeun. Urang hanya sekedar sakitu. Ku urang diusahakeun ya. Usaha jang mobil, usaha jang imah, usaha jang pakaian, usaha jang kawin deui. Hasil paeh da kitu bakal jadi siksa. Bakal jadi siksa. Tat urang teu inget ka kos kitu teh. Teu inget ka kos kitu, Masya Allah karim. Padahal urang kuari keur ngabangun. Nah, urang kuari beli imah. Baju dibagus-bagus, kendaraan, imah, sare ge pohara, make kasurna teh nu buatan pasar kemis teh, Inoak, Inoak, itu bagus Inoak batu, panas, Inoak. Tapi ketika orang maut, Masya Allah, bayangkan kurang, begitu orang maut, roh orang keluar, awak orang dicengcerika, baringkeun, endetolan dulur kabeh ngalayan, tandian, bungkus, kencengkeun, pocongkeun, teu nyaho eta sasaha.
apakah eta bupati nu kenceng kena gubernur leuwih kenceng deui polisi leuwih kenceng TNI hai kabeh ieu mah kiai sarua pocong-pocongkeun dipocongkeun nyaho eta letnan eta jenderal eta abuya kau mau kieu RT lain online ngeut dipocongkeun Masya Allah dipocongkeun bawa ke kuburan renungkeun ku urang ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah kudu aya spring bed ku hari samake eueuh nu kamari kudu make AC bae ku hari boro-boro AC ya Allah ya Rabb saaya-aya kamari mah kudu kelega bae kudu tiis bae kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar ku hari di jero kuburan diuk teu bisa samak boro-boro loreng boro-boro jas boro-boro jubah kain kafan saaya-aya renungkeun coba ku urang pangbalikan urang nu asli seperti eta anu kamari komandana siap dan laksanakan siap dan kamu anak siap dan esok dundan selesai nu kuari buya sia esok selesai eueuh nanaonan di jero kuburan murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang nincakan anu kamari siap dan nyana anu nincakanana korek ada gua pangbalikan urang nu asli Masya Allah teu pernah urang direnung tetapi lain sakadar eta anu paling bahaya jasad mah asal tina taneuh minha khalaqnakum tina taneuh balik ka taneuh ruh urang nu asal ti Gusti Allah balik da ka Allah kuari urang dipadu kudua hiji jasmani kedua ruhani ketika keluar khurujur ruhanil jasad ruh balik ka Allah jasad mah urang dikubur nu paling bahaya ketika roh urang ieu teu suci deui Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci ketika roh teu suci ku Allah teu diterima ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku urang Masya Allah karim nah nanti kula boga dongeng hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham nyana keur diuk bae di sisi jalan jol aya panglima nanya panglima Pak ya saya mau tanya sama Bapak tanya apa saya kebetulan ada undangan untuk represi untuk hajatan ada seorang anak buah saya seorang anak buah yang hajat coba di mana tempatnya oh cek Ibrahim Adam no tuh atuh kaditu be panglima ujung anak buah barangkadinya kuburan sial jelema cek panglima kurang ajar nuduhkeun panglima ka kuburan goblok meureun jelema langsung jana balik deui kadinya siksa komandan itu panglima langsung disiksa cek puluna Ibrahim bin Adam alhamdulillah lagi cek panglima kok lagi sikat lagi oh cok oh geus carindul ieu lagi nyana seuri we lagi stop cek panglima ini kenapa kamu ditinju dipukulin kok lagi saya sedang merenungkan dulu saya raja orang nggak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adham emang kamu siapa? Saya Ibrahim untuk dipeluk nanti dulu saya dulu raja tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi
Ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya. Kemewahan dunia nanaonan, keagungan dunia nanaonan, dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia, maka saya selalu merenung terhadap akhirat. Lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah. Mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekian. Bukalah menuhun dia seceknya cek Ibrahim meureun ieu ku dipeupuhan hulu ulah dosa beak kabeh. Tanu mantak beusi aya nu dipeupuhan polisi nuhun kudu. Sebenarnya mah nuhun. Atuh dibalik polisi dipeupuhan ku urang nuhun deui. Lantaran dosa ieu sebenarnya. Aslinya dosa. Masya Allah. Cek panglima emang Isa Ibrahim langsung dipeluk, ya Allah ya Rob. Nah cek Ibrahim bin Adham, anjeun kabehan eker jadi panglima, eker ngajabat jadi penggede, kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh kadi itu kabeh. Sabaraha balok di dieu, sabaraha bintang di dieu, isuk tidak berarti. Balok dan bintang ketika di dunia, besok ketika masuk kubur urang embung mau balok, embung mau bintang. Isin asup ke jero kubur ketika orang mau balok. Aja pedi mah deuk mau balok kalapanya nama bloon. Iya. Sebab boro-boro gak kuburan ketika rek sakarat, ketika rek sakarat jelema kabeh sadunya Merenung cuman satu yang diingat, Allah. Dek sakarat maka bege apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai embung disebut kiai, sebab beusi nyasarkeun ka kiaian hiji be Allah. Embung nanaon, embung neule jabatan, embung neule pangkat, embung neule balok, embung neule bintang, embung neule buya-buya kos gitu embung. Kuari nya masal tuh di Kiai Pendi. Nah ini teman gua aja gitu. Tapi lamun Mang Haji kamu Mang Haji sih goblok. Aing geus di kiai katanya teh. Ambo, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah eta lah ketika urang geus sakarat mah kabeh embung aya nu milu. Lantaran naon inggis. Sebabnya iya asli. Kuari orang ngomong paeh lalagaan isuk page itu mah asli. Ketika orang berhadapan jeung nu asli geus teu bisa kukumaha. Berhadapan jeung nu asli teu bisa kukumaha. Ieu mah asli kan? Ketika malakal maut geus aya berbahaya. Masyaallah karim. Geus teu bisa kukumaha. Assalamualaikum. Cek malakal maut. Haji Pendi. Aya naon cek Haji Pendi? Ulet tugas kula, dek naon? Nyebut nyawa. Ih ulah waka. Naon gitu cek malakal maut malaka. Kredit cadahan geus. Deus teu bisa kukumaha. Asli. Mentak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagusna diri hiji hayang resep apa henteu pae sakitu ukuran. Urang ieu hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu ka pae sakitu bae ukuran terakhir eta. Hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae. Lamun urang geus rela jasa penyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus. Wacana eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain. Ieu mah tah urang keur tenang tentrem. Masyaallah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus. Tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji kira-kira mau disupae daek. Nggak, harapan. Harapan nih Mang, jauh nih, jauh. Sekali dia Haji Pendi mun isu pae siap. Tuh kuari kia tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup bae kieu di dinya ngising di dinya daek.
Jauh bener nanya mah. Nah iyalah. Jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur, di alam barzakh. Nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun. Nah, urang mah kuari ngan syukur ngomong doang. Ketika roh urang keluar, nyana ngomong innalillah, kula milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kami balik ke Allah. Kami roh urang ngomong sorak kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi. Roh urang ke ngomong ketika keluar innalillah, ngaku kabeh ngaku. Ja ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku. Kafir, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, kabeh ngaku innalillah, kami nu Allah. Dek ka mana balik atuh nyan? Wa inna ilaihi rajiun, kami kabeh balik ke Allah. Nah, tinggal engke urang asli nak bisa balik apa henteu ke Allah tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit, dasar pelit teh barang bere. Nyana keur kieu bae da hareupeun ieu mah jol aya nu menta-menta. Begitu aya nu menta-menta maksa. Kulantaran maksa diberelah ku jangan minta duit, dibere duit. Indit karak ge 10 lengkah babalik deui. Kula minta cai atuh cek geuna. Cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk. Ah, geus bere duit kana itu. Duit geus bere minta deui bae. Henteu atuh kula naon bae nu aya kue-kue entah ka itu ini. Bere duit sia. Geus bae indit. Kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh. Begitu ngimpi kiamat. Begitu kiamat langsung giring masyar kebeneran nyana mah pelit ngan sholat mah osok akhirnya ke sorga. Barang datang ke sorga teh eueuh nanaon di sorgana, eueuh nanaon imah eueuh kadaharan eueuh bubuahan eueuh ai batur mah ala lagreng. Oh, Kiai Ajizi geus boga, Kiai kitu babay geus boga, kabeh ai ade geus boga. Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah, ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon? Akhirna kan nyana bebeja ka pagaweana malaikat. Malaikat ai naon ieu? Surga. Kok teh sesuai aja nu diucapkeun ku Kangjeng. Gitu. Cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya. Kok itu batur ala lagre? Kendaraan mewah, pakaian indah, bidadari bereleng, bubuahan lo. Kulo boro-boro naon ieu? Ieu naon boro-boro bubuahan. Inya sakadar saasuk-asuk gawe. Ibu ya Kanjeng Nabi. Cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung. Adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah henteu daek ngabangun di duniana. Ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang. Ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah. Lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu di sorga. Jasa langsung hudang merenung. Hudang langsung kieu mah ya Allah. Ya Rabbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan. Eueuh bangunan. Tuh, bangunan, makanan, nanaonan, masya Allah.
eta ge nya boga lahan mere teh eta duit ka jelema nu maksa di harita nya barahan bae geus terus asal anu menta-menta komo jahe mah oh barahana overdosis tah mah barahan bae geus anu aya masyaallah. Akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah, begitu ngimpi asup deui ka surga. Ya Allah ya Rabb, bangunanna indah, bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi. Nah cak malaikat, iyalah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan di ala kadar lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta. Nah ieu buktina surga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna. Nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit bae ja teu dek barahan teh teu dae pelit bae. Ieu kurang kumaha kula dongeng kanya nangis sering jasa jak kuari kuari teh lain tambah barahan tambah pelit masyaallah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bakal balik ka lembur nu asli. Apakah orang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nu ku urang dibangun, atau orang dek ngabangun surga melalui ibadah, terserah eta bakal aya rada diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali tuh. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, "Nun Gusti, mun mana dijadikan manusia ku kaula mana ada kumaha ibadahna?" "Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi mah jadung Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae." Bagus ya Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikan manusia henteu kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kedua kula mandek nulungan besa lila hirup kaul. Tilu kula mandek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mandak maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta urang ge ongkos malaikat Jibril minimal ganti ngaran Jibril lah. Tah eta hebat malaikat Jibril salila hirup ulama neuk beberean bae. Bukan ware tak boga niat dek beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere. Ih teu meunang manggih nu sugih. Asal manggih nu sugih bae haju bae nyieun proposal. Bangkawarahnya sih. Nah ieu urang ulah ngadoakeun goreng. Baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotok na hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga nanaon deui bagawena ngan magahan ngaji tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero mobil AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teh boga nanaon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos kitu teh susah tetapi kadeuleuna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalinya
kasut cek babaligan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek kene paling ku aing kotokna atuh emang pamalingan mah ku situ intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki reja eueuh geus seuseurean kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotokna Allah dicokot-cokotna Allah ku Allah atuh urang lagi atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah lah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaan teh ngadeng kitu nya asana tiis teh ka hate ngeunaan moal aya dicurug moal oh sim jelengger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat diisuk doang ka lohor ka asar masyaallah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan deh aing ulah sia ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim malingnya biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi beungeut ka ieu pinuh ku bulu masyaallah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesa jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot geus cabutan jadi deui ka dukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakeneh ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh ya kiai dipaling maksudna ceuna teh lah ulah halalin puting be tak kiai ayo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ikut main cari kene istikharah si kiai teh ka Gusti oh ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jorek kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipalingna doakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae mah cager masyaallah itu mah hiji sakitu bae harga satu gitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore kiai lain kiri lain bawa kotok enggak jadi kotok ke mana maling nyaon teh nu malingna henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ulah sial kiai hese jasa cek hese jasa kiai masyaallah terus isuk datang deui ka ibuna Bu Haji jadi lain boga kotok boga cekeun itu ku hari anu maling cekeun kotokna nyaon teh nu malingna eta urang dia sebenarnya urang mamandege kajen gerak Allah lain kitu bi aya geus kajauhan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat ulah nyana nang Allah lempangna ge nang Allah malingna ge eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngogedean buluna lain cager
anu diutus dicarakan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cagena ya asal beki bagus teh bulu manjangan. Ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng. Masya Allah eta kiai kuat jasa kuat akhirna mah ledeet ngana datang gadinya. Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok kotok san kotok kiai Masya Allah atuh masalah meuli kotok kok puluna jadi kadinya ya iya jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager na ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah jeger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ge supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae. Akhirnya nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirnya nyana ngadoakeun goreng maksudnya mah supaya cager henteu aya naon di hate jang nyageurkeun. Ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipali ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita kene cager cager spontan kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya namanya embung ngagonengan eta mah sakadar ngobatan. Nah ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai deuk jadi pedagang deuk jadi pemerintah TNI deuk jadi polisi deuk jadi naon bae hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura indah jasa dia hirup teu kudu jadi kiai untuk kudu jadi kiai kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang apakah kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jangan teu kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar apakah kanjeng Nabi titah eureun jadi askar henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan kanjeng Nabi nitah eureun tanina henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan kanjeng Nabi nitah eureun dagangan henteu ban kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli. Urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh. Urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh. Di kiai ge loba nu teu takwa. Kiai begitu di Lampung teh sarua KTP-na orang pondok eta sarua. Nah iyalah jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ka Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara kula kabita jasa ka Tuan ai gitu asal ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah di majlis ka masjid ka imah ngaji zikir maca kitab ngaji zikir ngeunaheun amat ai maneh naon kula mah ieu keur perang melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri cik Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula nyana kaget kok bisa gitu masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh
dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa, anjeun leuwih ti heula ka surga. Tuhan sabtu kodes geus ulah eureun jadi polisina, geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi ta'ala. Nganeangan coba teh di Indonesia tentara nu lillahi ta'ala, coba neangan anu polisi anu tasawuf atuh aya anu boban teu aya polisi nu tasawuf nama digeleng kahujanan kitu Bang. Polisi tidur. Itu aja akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat, urang leuwih ti heula cek Tuhan saya ka surga. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis ieu nu ngabangun majelis saha? Pedagang di mana? Bisa tenang orang. Iya, tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan, kan ditanya. Kiai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosna? Panggil tah. Nah, iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai, teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan. Maka wari ulah waka kiai anu ka surga, bos heula ka surga. Atuh bos heula ka surga. Kiai mah malah mah posewan ka neraka. Ieu bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Dibantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran. Namun bener jadi gubernur gede ganjarannya, namun bener jadi tentara gede ganjaran, namun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih siksaun Allah yang majelma. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang ulah dirobah sebab eta ngatur Allah pasti tergantung menyangkut ana hikmah aya hikmahna. Geus urang ala hikmah nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, wari zaman kieu bae zaman terus bae ketenang, ke kacau, ke hareda, ke tiis, ke mahmud, ke depisit, atuh kieu bae. Dibantak hiji jelema nu tentremah, jelema nu deukeut ka Allah. Urusan kahirupan dunia mah diaturna ku Allah. Geus saya urang serahkeun ka masing-masingna. Nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem. Pemimpin-pemimpin urang dibere araradi, dibere jalan lujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tatangga urang geus ka alam barzakh, sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu geus hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah, balik jaga ka alam barzakh. Di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mau izah dina malam ieu
renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ke lembur